Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kulawargi sadayana kumaha damang. Alhamdulillah ayeuna abdi bade nyobian jalan-jalan ka pasir anu aya di Desa Marga Mekar. Urang ningal domba, mudah-mudahan hargina cocok sareng domba anak badag tur sehat urang ningali sareng insyaallah domba eta bade dipencit kanggo ekahnya pami pameget ekahna 2 domba sambil urang ningali kaayaan di kampung Desa Marga Mekar. Urang sambil ningali jalan anu lumayan garinyul ke daerah pasirnya bilujeng manco videona. Nah pelawati sadayana jalana lumayan garinyul sareng nanjaknya ke daerah pasir. Ieu Desa Marga Mekar, dusuna ti dusun Pangauban dugi ka dusun Cipicung, jalana lumayan garinyul teu acan di lereskeun nya. Sareng aya infona kanggo Desa Marga Mekar jalan ieu bade diperbaiki di hotmik kami telepat mah, mudah-mudahan we saenggalna diperbaiki. Tinggalnya jalanna lumayan berlobang sareng seueur tambalan temboknya ku warga di dieu di tambalan swadaya masyarakat. Nah palawati sadayana urang tos dugi ka daerah pasir ieu. Di dieu oge ketinggal aya lapang sepak bolanya di sebelah kanan. Ayeuna urang masuk bae ka gang
ka lurus wae ka handap ka dieu nya. Nah ieu tos kalebet daerah pasirnya. Pami RT RW na abdi kurang begitu mengetahuinya. Nah di dia seueur nu ternak domba palawargi, nu ternak domba sareng siseueurna anu ngebon ka kebonnya anu menanam. Bukti kanan. Lihat. Ayo orang tinggal domana mudah-mudahan badagnya ya domba di pipir bumi nu gaduhna. Palawargi sadayana di lembur pasir ieu ternyata masih seueur bumi panggungnya, bumi adat Sunda kapungkur. Di palihan ieu aya sababaraha hiji bumi panggungnya. Palawargi sadayana mung sakitu wae video dina denget ayeuna, mudah-mudahan tiasa sering kegiatan di aktivitas di kampung halaman di Desa Margamekar. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina video-video salajengna.